Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Sumaya qra'u tuluy maca ieu jalma al-Fatihata kana Fatihah, pabadlaha tuluy kana gagantina itu Fatihah, palwaqofa tuluy cicing biqadriha kalawan saukuranana itu Fatihah. Wa yuji'u sareng nyukup ke naon dalika itu wukuf fid du'ai dina ngadua lil mayiti ka mayit kama sapertikeun perkara nakola nukil hukana itu saha al-Qurdi Imam al-Qurdi an Ibni Qasim nampi ti Ibnu Qasim wala tata'ayyanu sareng henteu narima tangtu itu Fatihah bitakbiratil ula dina takbir anu kahiji wa innama hiya sareng pastina ari itu Fatihah piha dina itu takbiratil ula eta al abdolu anu leuwih utama bal tuzi balik tanyukupkeun itu Fatihah pisaniati dina anu kadua awisalisati atau anu katilu awir robiati atau anu kaopat aw ba'da ziyadati takbiratin atawa dina sabada tambahna pirang-pirang takbiran kasirotin anu seueur itu takbir kada nya kitu la tata'ayyanu nakola nukil hukana itu kada saha Muhammad al-Qurdi an Ibni Qasim nampi ti Ibnu Qasim wa yustapadu sareng diala paedah min dalika tina itu kaul naon jawaju jami'i ruknaini meunangna kumpul dua rukun pitakbiratin dina hiji takbiran wa khuluwil ula sareng ngosongkeun takbir anu kahiji an dikrin tina dikir wa adamit tartibi sareng henteu ayana tartib bainal fatihati antara Fatihah wa ghairiha sareng salianti itu Fatihah kama sapertikeun perkara afada maedahkeun dalika kana itu ma saha ar-Romli Imam ar-Romli amma ghairul Fatihati anapun ari salianti Fatihah minas sholati tina salat pitakbirati saniyati dina takbir anu kadua wa du'ai sareng maca doa fisalisati dina takbir anu katilu fa muta'ayyanun mangka eta ditangtukeun itu goer laya juju teu meunang naon kholwu mahalihi ngosongkeun tempatna itu goer anhu tina itu goer kama sapertikeun perkara afada maedahkeun dalika kana itu ma saha Ibnu Hajar wahada sareng ari ieu Fatihah eta robiul arkani anu kaopat tina pirang-pirang rukun sumaya kulu tuluy maca ieu jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar sumaya kulu tuluy maca ieu jalma Allahumma sholli ala Muhammadin kana lapad Allahumma sholli ala Muhammadin wa huwa sareng ari itu Allahumma sholli ala Muhammad eta al wajibu an wajib minas sholati tina maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusanu sareng disunatkeun naon qiraatus suratil hamdulillahi rabbil alamin maca surat alhamdulillahi rabbil alamin qabla sholati dina samemeh maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'ai sareng dina ngadua lil mukminina pikeun jalma anu iman kabeh wal mukminati ba'daha dina sabadana itu salat takriban karena ngadeukeutkeun lil ijabati kana diijabah wahada sareng ari itu salat eta min misil arkani tetep tina anu kalimat tina pirang-pirang rukun sumaya kulu tuluy maca ieu jalma Allahu akbar kana lapar Allahu akbar Allahumma gfir lahu warhamhu wa yudzakiru sareng ngamudakarkeun ieu jalma ad-dhamira kana dhamir ingkana lamun kabuktosan saha al mayitu mayitna eta dzakarun lalaki wa yu'annisu sareng ngamuannaskeun ieu jalma hu kana itu dhamir ingkana lamun kabuktosan itu mayit eta unsa istri
wahada sareng ari ieu doa eta sadisul arkani anu kagenep tina pirang-pirang rukun. Sumaya kulu tuluy maca ieu jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar. Assalamualaikum lapad assalamualaikum wahada sareng ari ieu assalamualaikum eta sabiul arkani anu katujuh tina pirang-pirang rukun. Wa yusanu sareng disunatkeun naon tatwilud doa ingalilakeun dina maca ngadua ba'dar robiati dina sabada takbir kaopat biqadri makalawan saukuranana perkara baina takbiroti anu tetep itu mah antara pirang-pirang takbiran wa masareng ari perkara yap alu anu migawe hukana itu mah saha aksarun nasi kaseseueuranana manusia minal isro'i nyatana gagancangan bisalami kana maca salam akibaha dina sabadana itu robiah pakhila pusunnati mangka eta nyulayaan kana sunat kama sapertikeun perkara na bahangelingan ala dalika kana itu khilafus sunnat saha ar-Romli Imam ar-Romli wa mimma sareng eta tetep tina perkara yusanu anu disunatkeun itu ma fiha dina itu takbiroh Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu lapad Allahumma nun Gusti Allah la tahrim ulah ngahalangan Gusti muga ulah ngahalangan Gustina ka abdi sadaya ajrohu kana ganjaranana itu mayit wala taftina sareng muga ulah mitnah Gusti na ka abdi sadaya ba'dahu dina sabada mautna itu mayit ae bil maasi tegesna mitnah ku pirang-pirang kadorakaan wagpir sareng muga ngahampura Gusti lana pikeun abdi sadaya ae ma tegesna kana perkara alam ta'anu uninga Gusti hukana itu ma min dunubina nyatana pirang-pirang dosa abdi sadaya wazada sareng nambahan saha as-salafu ulama salaf Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah kana lapad Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hadza sareng ari ieu eta doa wa ing kana sanajan kabuktosan itu hada eta hasanan alus lakin lam yadkur tetapi henteu nyaritakeun hukana itu hada saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu kada etanya kitu sapertikeun wa ingkana hasanan kola ngadauh kana itu kada saha ar-Romli Imam ar-Romli wa hasanatu dunya sareng ari kaalusan di dunya eta al ilmu wal ibadatu sareng ibadah awil afiatu atawa kacageran awil malu atawa harta awil mar'atu atawa istri al jamilatu anu geulis itu mar'ah aqwalun ari ieu eta pirang-pirang caritaan wa hasanatul akhirati sareng ari kaalusan di akhirat eta al jannatu sawarga ijma'an kalawan ijma' apa damaedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam ar-Romli wala budak sareng teu meunang henteu eta misti piha dina itu salat ai salati tegesna nyolatan alal mayiti ka mayit min suruti sholati tina pirang-pirang syaratna sholat ayil khomsi tegesna sholat anu 5 waktu wa ghairiha sareng salianti itu khomsi katuhrin sapertikeun suci wasatrin sareng nutupan orat lil musolli pikeun jalma anu sholat wa ghairihima sareng salianti itu tuhrin sareng satrin watarkil mubtilati sareng ninggalkeun pirang-pirang anu ngabatalkeun kana sholat li anaha karena sanyana itu sholat eta sholatun syar'iyatun sholat syar'iyah wa aqallu dafni sareng ari pangsa eutik-eutikna ngubur mayit ayil qabri tegesna ngubur eta huprotun sakedukan tuktimu anu nyumputkeun itu huproh ba'da rodmiha dina sabada nguruganana itu huproh
roihatahu kana ambeuna itu mayit ae duhu roha tegesna kana dohirna itu roihah minhu ti itu mayit patu adi tuluy milaraan itu roihah alhayya kajalma anu hirup watuh risu sareng ngajaga itu huprohu ka itu mayit minas sibai tina satogalak min nabsiha tegesna tina ngorowotna itu siba laha kana itu huproh patakulu tuluy ngadahar itu siba al mayita ka mayit patan tahiku tuluy ngaruksak itu siba hurmatahu kana kamuliaanana itu mayit wayusanu sareng disunatkeun naon ayyum aku dijerokeun itu kobru kodro komatin kalawan saukuran satangtung wabastotin sareng sabeber tampah atau panangan ae bi ayyakuma tegesna ku secara ngadeg ieu jalma fihi dina itu kobru waya besutu sareng meberkeun ieu jalma yadahu kana pananganana ieu jalma murtafiatan halna dikaluhurkeun wayusa'a sareng dilegakeun itu kobru yuzadu tegesna ditambahan itu kobru pitulihi dina jangkungna itu kobru wa urdihi sareng dina rubakna itu kobru wal muradu sareng ari anu dimaksud eta atau siu ngalegakeun bikodrima kalawan saukuranana perkara iya sau anu mahi itu ma'al mayita ka mayit waman sareng kajalma yungzilu anu nurunkeun ieu manhu ka itu mayit wa yu'inu sareng ngabantu ieu manhu ka itu mayit apada maedah kendalika kana itu kaul sahatiyatu syekh atiyah wayajibu sareng wajib naon jihuhu madepkeunana itu mayit ayil mayiti tegesna ka mayit ilal kiblati ka kiblat tanzilan karena nempatkeun lahu ka itu mayit manzilatal musolli dina patempatanana jalma anu salat palao ujiha tuluy lamun dipadepkeun itu mayit ligoe riha kasalianti itu kiblat nu bisa mangka dikeduk itu mayit malam yatagoyar salagi can barobah itu mayit wakada sareng nyakitu taujihuhu lao ujiha lamun dipadepkeun itu mayit laha ka itu kiblat mustalkian halna anu nangkara walau mutawajahan sanajan kabuktosan itu mayit eta anu dipadepkeun biwajhihi ku larayna itu mayit wa maksoehi sareng ku dedeklok dampal suku duana itu mayit apada maedah kendalika kana itu kaul saha atiyatu syekh atiyah wanu diba sareng disunatkeun naon ayyusnada disarandekeun naon wajhuhu larayna itu mayit ila jidaril qabri kana dingding kuburan wadoh ruhu sareng disarandekeun tonggongna itu mayit bilabnatin kana bata wanahwihi sareng bangsana itu labnah hatta layun kibu nepi ka tenangkub itu mayit wayastalki sareng tenang karak itu mayit wayurpa'u sareng diluhurkeun naon suhu sirahna itu mayit bilabnatin kalawan make bata wanahwiha sareng bangsana itu labnah wayubdo sareng diantelkeun naon bikhodihi pipina itu mayit al aymani anu belah katuhu itu khod maksupan halna anu dibukakeun naon ilaiha itu khodi ao ilat turobi atawa diantalkeun kana taneuh wayu kholla sareng diudar naon rob tu akfanihi tali pirang-pirang kapana itu mayit
ba'da wad'ihi dina sabada nyimpenna itu mayit pi qabrihi dina jero kuburanana itu mayit li annahu karana sanyana kalakuan sareng tingkah eta yukrohu dimakruh kenaon ayakuna kabuktosan ma'ahu sartana itu mayit bihi dina itu qabru naon syai'un perkara makmudun anu ditalikeun itu syai' kama sapertikeun perkara nabah ngelingan ala dalika kana itu yukrohu saha Ibnu Hajar wa kuriha sareng dimakruhkeun naon pirosun amparan aw mihdatun atawa bantal aw sundukun atawa peti lam yuhtaj anu teu dipika butuh naon ilaihi itu kulun sina kulun teh pirosun mihdatun sundukun wala tun padu sareng ulah digugu naon wasiyatuhu wasiatna itu mayit bisain kana hiji perkara min hadihi salah sati anu tetep itu setina ieu anu tilu apa damaedahkeun hukana itu kaul saha Ibnu Hajar paslun wallahu a'lam bishawab.